Sia kudu bodar ku dewek mimin. Ada penajang dewek ya. Hiya, curila. Harita si acung narajang kami min. Kecepatan gerakan memang ditingkatkan. Pada waktu harita mimin masih kena ngawatek jurus rampak sajati digabungkan jeung jurus kepret sancang. Sok hiu. Harita gancang pisan gerakan si acung teh gila plos. Hiu keduk das. Harita banturkan dua kekuatan ngelewatan dengan katujeng kencana. Cari jeg harita si acung ngacari jeg nuru katukang. Ayakan dua lengkahna. Cerilat mimin langsung nerajang hantu harita kena dada si acung. Hiu cepet. Cengkang. Acung harita ngacengkang. Kedebut harita mebet kena tanah gorentel harita langsung hudang deui. Si acung bisa ngarti kemampuan ilmu silat mimin memang ningkat sabada digabungkeun dua jurus. Si acung jadi penasaran manehna hayang nyobaan jurus rampak sajati digabungkeun jurus kepret sancang raketak. Dua leungeun harita ngageleter lantaran jurus rampak sajati jeung kepret sancang memang disalurkeun kana dua leungeunna masing-masing. Mimin oge sarua nyalurkeun teh kana dua leungeunana. Mun eta ilmu ngajodo tang tuna bae bakal unggul, tapi lamun eta ilmu teu ngajodo tang tu bakal malines ka dirina, bakal malik eta ilmu teh kana badana. Mimin teh cumarita tapi dua panonna harita netep seget ka si acung, mung tinggalin kana rungkak gerak paripolahna. Malahan manusia jen oge nu nyaksian kana lumangsungna tarung harita. Melang sok bisi teh mimin teh dipodaran ku si acung lantaran carita si acung teh memang kitu rek modaran ka mimin. Barek saamburara nyelasati jeung anu sejenanya tersantara kaget atuda ku ceritaan si acung semudah tadi teu nyangka muridna barek sate anu biasana balelagur teh ayeuna mah geuninganan jadi jalma anu dek maehan sok bisi we ceritaan si acung teh dibuktikeun dek maehan ka mimin. Ambakna si acung kasantara dibudalkeun ka mimin dina waktu harita. Ada si mimin ayeuna mah ye. Ilmu aing geus ningkat ye. Hiya, curilat. Harita si acung ngacurulat ngabelesat tarik pisan, dua jurus dihijikeun. Mimin oge harita geus ati-ati jeung waspada. Sok yuk. Leungeun katuhna nyeureuk, leungeun katuh si acung nyeureuk antuk nama banturokan dua kekuatan ngaliwatan pereupna masing-masing harita diadu. Yuk, cubet, ceger. Aya sora di jomantara ngabredag ngaceleger. Anu nonton harita rungah ringeuh ningali ka jomantara, tapi dakwahna naon. Dina waktu harita banturokan kekuatan teh ngajadikeun mimin harita tengah bangkiung mundur ka tukang. Karasa pisan leungeun si acung teler ibarat besi bae anteku teas kabina-bina. Ari mimin harita leungeunna keper manehanana teh dicabak leungeunna ku leungeun kencana. Ngageter oge mimin dina waktu harita. Lantaran si acung bener-bener dek maehan ka dirina. Dah, ayeuna mah jadi si mimin bakal modar ku aing. Ya, curilat. Jadi si acung ngacurulat ngabelesat tarik pisan dek hantam kana dada mimin. Tapi mimin dina waktu harita masih kena bisa ngagiwar gila plos. Narajangna si acung harita ngaplos tapi seakna rajang deui wae. Sauk gila plos. Sauk yuk gedug das. Mimin harita ngapenuh penarajangna si acung ku leungeun keper teh, tapi leungeun kencama masih kena can keper. Tapi edas dilaku lama penarajangna si acung teu beki cepet wae beki garang turbayangan. Jeung di miminin waktu harita kalah beki leuleus bae. Gabungan dua jurus rampak senjata jeung kepret sancang teh memang nguras kana tanagana ngajadikeun mimin jadi leuleus. Sauk yuk gila plos. Yuk gedug das. Siap. Harita perep acung ngeblesat kana cukang inungna mimin dina waktu harita ngarenjag lantaran cepet pisan. Buru-buru di Bandung harita kudu leungeunna disilangkeun. Heuk, tapi eda si acung eta memancing hungkul. Mimin jadi teu ningali kana gerakan si acung lantaran kahalangan kudu leungeunna anu disilangkeun di hareupeun beungeutna. Dadana mimin teu kajaga atuh harita. Bereup katuh si acung teu dipengkolkeun kana dada mimin. Heuk, cubet. Mimin harita ngonceak cingkang, kirebut langsung mebet kana taneuh. Buru-buru mimin
harita rek hudang barijeng nyabak dadana anu karasa panas. Tapi edas rek hudang teh jungkel mimin teh ngacungkel di bae. Orenya teh hudang geus nangtung ngadadak cungkel di bae. Lantaran karasa dadana eungap, dadana nyeri, dadana panas. Jurus rampak sajati jeung kepret sancang jiga-jiga nanti malik kena badan mimin can nepikeun ka ngahiji jeung badana. Ningali kitu Bahreksa harita melangeun ngaret ka Santara. Santara surti yen mimin kudu buru-buru ditulungan. Cerelat. Santara harita asup ka pakalangan tarung, celik pancu nangtung deketan mimin. Buru-buru eta mimin teh dipangku dirau ku Santara. Cilung harita kaluar ti pakalangan tarung ngedegetan ka Bahreksa jeung Amburara. Satepina kedeketan Bahreksa eta si mimin teh langsung dicakeun ditulungan ku Bahreksa. Si Acung beki ambek we beki kesel we ka Santara bet wani-wani nulungan ka si mimin. Wey Santara, kunaon sia kalakeun ka asup ka pakalangan tarung nyokot si mimin? Ya si mimin teh dek di podaran ku aing. Si mimin dek di podaran. Bahreksa ina mah anu maju ngadeketan ka si Acung. Sedangkeun mimin mah ditulungan ku Amburara jeung Nyi Larasati. Satepina kadeketan si Acung pok Bahreksa. Acung, kula teu ngajarkeun anu saperti bieu dilakukeun ku anjeun. Dah anjeun ayeuna mah bet jadi jalma samodel kieu ya. Beda ya. Dah bet kieu sok jawab Acung. Babar itu Bahreksa. Abah geus pilih-pilih kasih. Si Santara maciga anu dimulia-muliakeun. Dahar bisa jeung abah bebarengan jeung si Ambu di tengah imah. Tapi naha ulama teu diajakan, murid-murid oge nu sejen teu diajakan. Ku kitu oge abah geus pilih kasih ka Santara. Kebeg Bahreksa harita ngarenjag atuh ngadenge ceritaan si Acung sebenarnya kitu. Bahreksa geus sadar memang hal eta teh kuduna mah teu dilakukeun. Tapi Bahreksa boga alasan. Santara diajak dahar teh lantaran geus nulungan ka balarea damun tema Santara teu unggul mah tarung jeung jalma jahat teh ya. Dina waktu ngalawan si Jured jeung si Ebel teh ya. Jiga-jigana nama mal salamet kabeh atuh. Eta mah panghormatanna Bahreksa ka Santara. Degekeun Acung. Kula ngajakan Santara dahar bareng. Eta teh ngamulyakeun kanu geus nulungan ka abah. Ngamulyakeun kanu geus nulungan kanu sejen. Mun tia mah si Jured jeung si Ebel teu dielekeun, da anjeun sanggup ngelehkeun si Jured jeung si Ebel ah. Eta mah alasan abah be ah. Kula teu panojo bah, teu ah. Silung cerelat. Harita si Acung ninggalkeun Bahreksa anu pancu nangtung di tengah pakalangan tarung. Si Acung ninggalkeun Bahreksa teu ami teu sopan pisan ke Bahreksa. Si Acung diuk dina tempat anu tadi. Bahreksa ngan saukur gogodeg saterusna nyamperkeun ka Amburara nulungan ka Nyi Mimin. Sanggeusna ku Bahreksa jeung Amburara mimin teu ditulungan. Mimin ayeuna mah rada jag-jag deui tatuna diobaran. Sedangkeun di tengah pakalangan tarung ayeuna mah kosong. Mang Ucin can biantara manehanana teh lantaran ningali situasi jeung kondisina. Naha ieu tarung jago dituluykeun atawa henteuna. Sedangkeun jalma-jalma nyaksian kenal mangsungna tarung estu ningali cokwe jeung babaturanana jeung wadia baladna.
Jalma-jalma anu sejen oge daratang kadinya, di lemur-lemur anu sejen oge daratang. Rakyat lemur Cimalaka aladir didinya memang teu kabeh, da aya anu ka sawah, aya oge anu ka huma, aya oge anu ka leuweung ngarasuluh. Sangkan dapur tetap ngebuul. Jadi aya nu teu nyaksian kana lumangsungna eta tarung. Kulantaran Bah Reksa jeung Ambu Rara teu can mere instruksi ka Mang Ucin, terus nyamperkeun Mang Ucin teh ka Bah Reksa. Ngeunaan ieu tarungna dituluykeun atawa henteuna. Sanggeusna ngobrol sakedeung Mang Ucin jeung Bah Reksa. Lumangsungna tarung teh erek dituluykeun deui, tarung jago teh dek dituluykeun deui. Ngan meureun kudu hati-hati we jeung waspada ka Santara. Da si Acung teh ambek jeung keselna teh ka Santara. Sedangkan Santara mah diskusi jeung Bah Reksa teh, ieu tarung ulah dituluykeun deui ceuk Santara mah. Dapat ulah dituluykeun kasih. Jangan kieu bah ningali kana amarahna si Acung. Ambakna teh kakuring itu teh bah. Lantaran abah geus beda dina ngajarkeun rupa-rupaning ilmu kakuring teh. Sok dibedakeun gitu, katingalieun ku si Acung teh. Tah kesal jeung ambekna si Acung teh kakuring jiga nama. Kumaha mun teh mah langsung tuh. Mun teh mah dituluykeun ieu tarung teh kuring jeung si Acung rek langsung tarung. Mun teh mah teu tarung, wah jigana mah mun dieureunkeun si Acung tetep bakal hayang tarung jeung kuring. Anu sejen mah eureunkeun bae bah Nyi Larasati. Si Ucos teu kudu tarung, Nyi Unai ge teu kudu. Tapi kain bae kuring we nu tarung jeung si Acung. Ya aku bah ieu ambo ya. Coba nyai pikiran ieu. Da satuju mun kitu. Ani kumaha kumaha abah we eta mah. Ya memang ningali kana sikapna si Acung teh jadi beda. Cumarita nagari hal jeung ditarungna ge memang bener-bener tarung eta mah niatnya lakakeun ka Nyi Mimin. Coba mun teh mah teu buru-buru tulungan jigana Mimin ge bisa pasrah, bisa paragat nyawa eta teh bah. Benar. Eta si Acung teh jadi kitu eta rada aneh teh ambu ye. Eta ambu ge aneh. Jika-jigana memang kabogaan sifat iri dengki jigana mah kajang Santara. Bang Ucin kieu lah itu ayeuna baya. Tarung dituluykeun. Ngan ieu tarung teh dek langsung bae Santara ngalawanan si Acung. Bejaan we si Acung sakedeung deui kitu. Manehanana cina istirahat heula datang tu capeun. Ya sanggeus kitu mah Mang Ucin teh ngadeuketan ka si Acung ngobrol kitu-kitu yak si Acung kacedabunganna da memang eta anu pikayang ku dirina. Sanggeusna kitu mah Mang Ucin teh biantara dina panggung anu leutik ngabejakeun ka balarea yen tarung teh rek langsung bae ka Santara. Sanajan murid-murid paguron Pilat Sancang teu ngartieun nah tarung teh bet langsung Santara jeung si Acung, apanan Santara teh kudu ngalawan Ucos heula. Nyi Larasati ge kudu ngalawanan Unai. Tapi da memang geus jadi keputusan Bah Reksa, murid anu sejen teu bisa kukumaha ngan bati galecok bae jeung babaturanana. Jero pakalangan tarung ena mah kosong heula lantaran istirahat heula. Bere waktu pikeun si Acung istirahat. Santara kudu bisa ngalawanan si Acung. Mun Santara eleh tangtu si Acung teu bungaheun. Tapi lamun Santara menang tangtu si Acung bakal ngenes terus-terusan we kesal jeung ambek ka Santara. Memeh tarung Santara bebeja ka Bah Reksa jeung Ambu Rara yen di dina teh rek ngelehan bae moal dinyakeun tarung jeung si Acung teh.
Dirasati kurang panuju semodal kitu mah, tapi eta teh geus jadi keputusan Santara. Mun teh mah Santara eleh kudu buru-buru ditulungan ku Bareksa bisi teh mah tatu di jero anu parna. Ngacondok waktu ningang mangsa jeleng-jeleng Santara jeung si Acung teh asup ka pakalang tarung. Ger jalma-jalma teh harita surak eak-eakan Santara jeung si Acung bakal tarung tutumpuran. Tah iya anu pikayang ku dewek teh. Dewek memang tita tadi hayang tarung jeung sia Santara. Dewek teh kesel jeung abah ka sia. Nya kesel kunaon itu Kang? Asana teh bet di aya-aya Kang mah. Ya kuring mah da teu niat ngaraheutkeun hate akang. Wah, pokona mah dek nyari dek henteu ya. Pokona mah dewek dek tarung jeung sia. Da ya. Ya. Curilat si Acung langsung ngacurilat narajang. Santara tetap tenang harita. Sakabeh panarajangna si Acung bisa disingkahan. Malahan mah wani Santara teh ngapendung panarajangna si Acung. Kilek bos. So kiduk das. Carik jeug. Duana harita ngacari jam nu ka tukang aya kana dua lengkahna seak narajang deui. Kitu jeung kitu bae. Bakirila tarungna si Acung jeung Santara teh beki ragot. Jalma-jalma nyoksieun kana langsungna tarung harita ayak-ayakan ngadukung ka Santara. Atuh puguh we si Acung teh makin panas, beungeutna harita geuneuk beureum lir beusi atah beuleum. Loba jalma nu ngadukung ka Santara sedengkeun ka dirina mah eueuh anu ngadukung. Sikap jeung sifatna si Acung ngajarikeun eueuh simpatina saeutik teh acan atuh pikeun anu nongton. Jadi tarasepeun nongton teh ka si Acung. Terus rampak sajati jeung kepret sancang dihijikeun ku si Acung. Sedangkan Santara mah ngagunakeun jurus rampak sajati tahap anu kagenepna. Bekirila tarung teh beki rame bae beki pogot bae. Santara harita mah ngagunakeun rupa-rupaning elmuna. Tapi Santara teu dinyakeun, dalam dinyakeun mah tangtu si Acung teh bakal eleh. Ya mang sama si Acung dibere omer harita ku Santara dibere kasempatan pikeun neungeul kana dirina. Kaliwatan leungeun katu kencanak, hiuk kedok das, siat jebet. Leungeun kaca si Acung harita keuna kana leungeuh kana dadana Santara. Santara harita ngabangking nur ka tukang, codelat hiuk jebet. Beunang di dadana Santara teh kabeunangan ku si Acung. Lengak. Si Acung seuri lelengakan ka cidabungahna. Mana ilmu sia teh Santara nu hebat teh mana? Santara harita muringis, pura-pura muringis sebenarnya mah Santara teh. Da ilmu nama atau Santara teh teu digunakeun KB, dalam mun digunakeun mah tangtu si Acung teh eleh. Ngan Santara supaya teu ngarasakeun nyeri anu hebat. Santara harita ngagunakeun jurus rampak sajati jeung kepret sancang pikeun ngalapis dirina, ulah nepikeun ka tatu teuing di jero. Santara pancu nangtung geter harita badan Santara. Tenaga lapis musir kena sakujur badana, anu tadi nyeri ayeuna mah geus ngurangan les nyeri teh leungit. Si Acung harita neuteup ka Santara teu eureun-eureun, mung leupas tina teutepan, mungeun leupas si Acung teh tina teuteupana, hayang terus-terusan melong ka Santara. Ayo teruskan di tarungna Santara tong cicing wae itu sia teh. Hayang modar sia teh ku aing. Ya sok we tukang rek nyerang masuk we tu ngasa-asa. Sebenarnya mah kuring teh hayang tarung jeung akang, pan akang teh sarua saguru saelmu. Wais teu bisa. Sia kudu modar ku aing. Hiya, cerelat. Kacepetan si Acung memang gancang pisan, tarik pisan nyuruk harita seranganna teh kana badan Santara. Santara di tengah bendung penerajangna si Acung, hiuk keduk das, bangkieng. Si Acung di tengah bangkieng aya kana tilu lengkahna, sedangkan Santara pancu nangtung tetap henteu ngageser saeutik-eutik acan. Puguh Santara kaget. Eta ilmu teh ngan saukur ngalapis dirina, tapi geuningan teu ngan saukur ngalapis, tapi bisa ngabangkiengkeun lawanna. Bangkawarah sia, hiat seak si Acung narajang deui. Pakeubis kitu ka dieu. Malahan mah muter si Acung teh. Ngurelingan Santara, tapi sakabeh
Jurusna si Acung sakabeh tenggelanana tajonganana teh dibendung bae ku Santara. Dari ibarat dua lengan Santara jeung sukuna teh otomatis ku sorangan ngebendung penajangna si Acung. Sok yuk kedukdas. Seak si Acung nerajang ti tukang tapi edas. Si Acung juga si Santara juga bisa ningali kana gerakan si Acung gidek plos. Hiu plakdas koleweng. Berep si Acung harita teh ditepak ku Santara langsung leweng. Badana teh jadi teu saimbang tungtung nama koleweng gedebut. Si Acung harita mebet kana tanah korajat hudang deui berjeng wirang di kolong catang. Ger jalma-jalma anu nyaksian kana eta kejadian surak eak-eakan ngadukung ka Santara sapinuhna. Sedangkan bahrek saamburara jeung nerasati panujuan pisan. Jalma jahat sabaraha si Acung mah. Jalma sombong sabaraha si Acung mah memang kudu dibere pangwarah anu satimpal. Sangkan manehanana teh teu sombong, teu adigung, teu hayang ngabunuh ka sasama. Si Acung harita kerung lantaran ilmu Santara tak semakin hebat we. Manehanana makin iri, makin hayang seperti Santara. Tapi carana nu dilakukan ku si Acung teh lain kalah ngadeukeutan bebarayaan, tapi ngadatangkeun pacengkadan memusuhan. Hebat ilmuna Santara teh beuki hebat bae. Urang ajar. Tangtuna bae bahrek geus nurunkeun ilmu nu anyar ieu mah ya. Urang ajar ieu mah ya. Rasakeun sia. Si Acung dina waktu harita ngeluarkeun belati anu leutik, belati anu herang menikeun ka kuku dilapan mun teh mah katojo ku panon poe. Tapi harita mah da teu katojo disumputkeun dina keupulan leungeun katu si Acung. Sedangkan Santara bisa nempo kana tingkah laku si Acung. Eta peso leutik teh atau belati teh ngabahyakeun. Mun Santara ngagiwar tangtuk di tukangeuna loba jalma. Bakal kena ka jalma anu aya di tukang. Santara rakatek ngagunakeun ilmu rampak sajata jeung kepret sancang teu ditingkatkeun pikeun nyamer eta peso anu dibabetkeun ku si Acung. Ada ye hiat pulusan eta peso belati teh munikeun ka nyeruk tarik pisan anu dialat ternyata dadana Santara. Tapi gerakan Santara gancang pisan siat kap eta peso teh geus ditewak ku dirina. Si Acung kerung lantaran eta peso teh tingkah mana nepi kana badan Santara nepi tapi las tingkah mana teu katempoeun gerakan Santara teh. Mundan Kang Akang teh susah benerna naonan ieu teh. Jika geus eueuh ampun ka kuring teh. Kuring minta hampura tuh Kang. Lantaran kuring sopan ka Akang tingkah laku duduga peryoga teh hampura we tuh Kang. Dewek memang ambek ka sia Santara. Sia kudu dipodaran. Bakal jadi cucuk runga pikeun dewek mah ngahontal kana cita-cita. Waktu asna parantos saya para kaum dangu jeung kantun ka sedayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.